Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen sadayana patepang dangu deui sareng capruk Radionet. Kanal YouTube anu salah sawios kontena nyaeta Dongeng Sunda. Para wargi netizen sadayana dangat ayeuna bade naraskeun carios sabalakana anu bade nincak kana bagian ka-13. Kumaha kabarna para wargi netizen sadayana nya? Mugi-mugi aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat sakula wargi sareng tinekanan sagala rupi pambagsadanana. Hatur nuhun ka para wargi netizen sadayana anu sapapaosna manco ka Capruk Radionet, anu parantos subscribe, anu parantos nge-share, oge like nya. Atau anu teu acan anu lebet mangga diklik wae tombol subscribe-na margi gratis gitu nya. Oge salaresna supados ieu ikhtiar kanggo ngamumule budaya Sunda dina wanda dongeng Sunda tiasa langkung sumebar deui. Carios anu sateu acana tos dugi ka obrolan lebih unang sareng istrina nyaeta Nyi Idah anu sing horeng parantos katepaan wabah sabalakana. Tah kumaha salajengna ieu carios mangga urang lajengkeun. Nanging sateu acana aya nu bade ngalangkung mangga kapayun. Aduh, alah, geuning kieu rasana, riut, jajadudan sirah, ngarambat kana nyeri huntu, kumaha ilu biung, aya ubarna teu nya, aduh. Sepada. Alah jeung aya tamu deui saha tah teh, aduh. Sepada. Maksakeun buku pantu gerak. Punten. Waduh. Alah. Tuan rumahnya ada enggak ini ya? Nah, itu ada suaranya itu. Mas. Loh. Naon Mas? Aduh. Mas James Bond kenapa Mas? Kayak yang sakit ya Mas? Aduh. Iya Mas. Ini sakit Mas, sakit kepala, sakit gigi. Aduh. Saya lagi kurang sehat Mas, aduh. Oh itu gampang, saya punya obatnya. Kebetulan saya kesini lewat dulu ngapotek gitu. Aduh, obatnya apa Mas? Memang bisa buat saya itu? Oh ya bisa banget. Nih, ini dia salep cap burung nuri di atas laut. Ini nih. Aduh. Nah, ngaran salep teh Mas meni lengkap gitu burung nuri di atas laut. Aduh. Iya bisa aja kan, burung nuri itu ada dihinggap di atas pohon, ada di dalam sangkar. Nah ini spesifik burung nuri di atas laut gitu. Nih coba. Aduh. Ayo pakai. Aku duduk dulu ya, boleh ya? Iya duduk Mas. Aduh. Coba ini gimana pakainya? Ya dibuka dulu, masa langsung dimakan. Ayo. Sini tak bukain, lagi sakit piye. Sini. Ya sok atuh, aduh. Nih, tak buka tutupnya. Ya. Ayo, sini oles. Ini Mas. Nah tuh Mas diolesnya malah ke perut ini. Kayak tuh, kenapa ke perut? Sampai Anda ngerti. Nih, salep ini dioleskan ke perut itu biar sampean ndak lapar. Maksudnya apa ini? Bagaimana? Kan saya lagi sakit kepala, sakit gigi. Aduh, atuh diolesan anak kana beuteng ya teh Mas. Ya, sampean nggak ngerti. Nggak ngerti. Tak kasih tahu ya. Ini salep ini dioles ke perut itu untuk menghilangkan lapar. Sebab semua penyakit itu berasal dari perut. Gitu kan? Menurut keterangannya gitu kan? Iya. Tapi gimana ini Ratu Ilah, Ratu Mas?
sakit kepala, sakit gigi diolesnya di perut, salepnya tuh bagaimana ini? Gini penjelasan ilmiahnya. Sampean kan belum beli obat ya? Iya belum mas, buru-buru ke warung mau beli obat. Dan saya juga dari kemarin, aduh namru terus saya. Wah, sampean lapar kan? Ya lapar mas, atuh hidungnya barudak lagi nggak ada lagi, aduh. Nah, itu dia. Salep ini menghilangkan lapar sehingga sampean bisa pergi ke warung buat beli obat. Alah si mas mah. Ya, betul sekali. Telah diciptakan sebuah salep luar biasa, yaitu salep burung nuri di atas laut. Salep yang sangat berguna untuk menahan rasa lapar. Sangat berguna bagi Anda yang sering bepergian jauh, sehingga sulit menemukan makanan dalam waktu yang lama. Bawalah selalu salep burung nuri di atas laut. Oleskan pada perut Anda. Niscaya Anda akan sanggup untuk menahan lapar selama 1 bulan. Nah, gimana rasanya? Ayo, sudah ndak lapar lagi toh? Iya mas, warga ini mah. Alah, tapi anger nyeri puntu jeung nyeri sirah nama aya kene mas. Aduh, kumaha ieu teh? Ya udah, ayo aku antar ke warungnya Bik Rum, beli obat sama nasi bungkusnya aja sekalian. Beliin aku 1 ya. Si mas mah teunah tungtungna aduh. Poe Senen pas sore, pangeusi barak nambahan deui 18 urang. Di antarana aya awewe ngora keur kakandungan bulan alaeun pisan. Ayeuna mah aya 70 hiji gowok nu kaeusian teh. Nepi ka wanci sadeureuh kolot, basa pangeusi barak gemprah sarare, kabehanana estu runtut raut sauyunan. Kawih sabilulungan nu birig sapanjang berang nya-nya nembongkeun sifat silih rojongna teh. Teu kadenge aya nu pahareng-hareng komo nepi ka pasea, cacakan aya di antarana nu samemeh asup ka barak, samemeh aya kajadian wabah sabalakana geus mumusuhan mang taun-taun. Waktu babarengan deui di barak, eta 2 jalma nu tarasa salaman unggal poe lebaran teh kawas nu papada surti pikeun silih hampura. Teka ciri kungsi papaseaan. Ieu pisan nu ngaregregeun Ustad Sukri teh. Ayeuna umat geus panggih jeung kating triman, sahenteuna pikeun jalma-jalma nu ngariung di eta barak. Datangna sifat rereongan kawas kitu teh lain pedah dibeungkeut ku nasib nu sarua. Lain pedah papada jadi jelema nu dipencilkeun ti balarea. Sasatna dirampas kabebasanana tina kahirupan memehna. Ieu mah nya-nya celik putih celak herang ngurunyung tina kasadaranana masing-masing. Ujug-ujug ngarasa yen kitu kakuduanana jeung papada manusa. Eta nu karasa kumaranehna nepi ka memeh reup sare. Nyorang waktu 10 jam, salila maranehna babarengan asa nyerelek pisan. Taya hiji ge nu ngatarakeun ka teu betah jeung kakesel kawas umumna jalma-jalma nu jadi interniran. Meh 2 jam kaum lalaki dokdak kuriak nyeun tihang keur nalikeun tambang, tuluy masang reregan nepi ka di eta rohangan teu beda ti gundukan bilik sora dina usum pemilu. Kasur mah anger ngampar di handap da aparat henteu nyadiakeun ranjang atawa dipan. Tur sarerea ge ngamaklum tangtu riweuh pisan mun kudu ngarobah eta rohangan jadi rumah sakit atawa barak tentara. Sakitu mah kasebut tumani. Nah, basa aya nu nyobaan kegelehean dina kasur, nu ka tembong ukur bagian gedong belah luhur, besi nu pajuranteng jeung usuk aluminium nu nanggeuy kenteng. Kenca katuhu geus bunyi ku pipinding, kitu deui siraheun jeung tunjangeun. Laluasa najan ngalaan baju ge moal katonjoeun ku nu lian.
Ari lain aya nu pangangguran nyingkabkeun hordeng mah. Kaum awewe tuluy meresan baju dipisahkeun luyu jeung ukuranana. Aya sawatara kulawarga nu mekelan papakean diwadahan kana keresek bodas bari make tulisan keur saha-sahana. Ngantung-tungna mah kabeh dihijikeun heula, tuluy dibagi rata. Nya kabagean 5 setel sewang, sawareh mah terus dipake bari teu mikiran eta baju urut saha. Parabot sajena geus sarua deui dibagikeun samahina, piring, gelas, sendok, wadah sabun, alat mandi jeung keresek parantinuna seusehan. Di eta wangunan, kamar mandi ukur aya 4. Perenahna di belah kulon deket jajaran kasur barak lalaki nu pangsisina. Betuluy dipalikiran, kumaha carana sangkan bisa dipake kalayan adil, henteu silih rebut atawa paheula-heula. Upamana sina antre kitu tah, pangalaman nu enggeus-enggeus ge ngartara beres. Aya nu usul, waktu kacai kudu dijadwal sapoe 5 kali. Teu beda ti jadwal nyebor di sawah weh. Waktuna ge pan puguh kudu jam jeung menit sakitu. Ceuk nu usul. Aya nu satuju, tapi rereana mah nu gideug deui. Pang-pangna kaum awewe nu geus umuran nu ngarasa legok tapak dina widang kahampangan. Cenah urusan hayang kacai mah teu bisa diatur kitu wae. Nya kumaha nu boga liang we atuh. Rek wayah kumaha oge. Ceuk Tante Noni. Antukna balik deui kana aturan ante, kalayan catatan mun aya nu darurat kudu diheulakeun. Kade deui, ulah aya nu wani tuang toong. Ceuk awewe nu buukna panjang semet bujur. Kabeh lalaki melong kasih buuk panjang. Kawas nu hayang ngeceskeun yen dina hate maranehna geus taya niat ngajuligan batur. Antara barak awewe jeung barak lalaki aya lolongkrang rada lega, mahi mun dipake ruang riung atawa dahar babarengan. Kumaranehna eta lolongkrang teh dingaranan lapak sawala. Breng bae badamian rupaning aturan, darianaker teu beda tinu keur nyusun undang-undang. Cacak mun teu dihuit ku Ustad Sukri mah ngabejaan geus waktuna salat magrib bawa moal eureun-eureun. Nya, isuk we urang teruskeun. Ceuk nu nyekelan pulpen. Beres sarolat kaum awewe masak deui. Kaum lalaki rupa-rupa polahna teh. Aya nu uplek ngobrol, aya nu silih pencetan, aya nu nyekelan keneh pulpen kawas nu can sugema kana hasil babadamian. Sawatara lalaki pulang anting ka dapur umum nu nyieun cikopi jeung nu pangangguran hayang ngasaan pasakan reporter Cinta Tia da kaparengan manehna nu mingpin masak sore ieu mah. Bada Isa brak dalahar teu sabaraha rea deungeunna mah ukur sangu nu dibanjur ku anggeun kacang. Minangka embohna kurupuk 2 siki. Cek urang dapur lain teu hayang sagala diasakan cenah. Ngan kaum awewe ngarasa boga kewajiban keur ngajejehkeun pakeun. Kaum lalaki ukur unggut-unggutan tanda satuju. Beres dalahar kawas nu dikomando, pating koloyong kagowokna sewang-sewangan, pating ngerendeng ngobrol jeung nu ngagoler dina gowok gigireunana. Rek sarare ayeuna ieu teh. Aya nu ngagorowok ti barak lalaki, teuing ti gowok nu mana hese ngalelebahna. Kumaha nu boga panon we atuh? Areuman atuh, lampuna yeuh serep. Cukup nu di juru we caangkeun mah, ameh teu mongkleng teuing we. Reup aya nu ngareuman lampu. Kaayaan jadi rayem-rayem. Hariring Neni Enti geus kapireng deui, lagu Ayun Ambing. Sorana semu ka angin-angin, lir seseleke kana sela-sela kelir, mepende sakur nu ngagoler. Mimiti kadenge sora nu kerek, beki peuting tambah simpe. Lila-lila mah Nini Enti ge eureun ngahariringna. Ampir taya nu lilir, maranehna sare tibra nakranan, tayohna pagawean tadi beurang nu nerekabkeun jurik katunduk teh. Meh taya nu ngeh, yen jam dingding nu ngadaplok dina tembok, jarum menitna geus muter 5 kuriling. Ngagayuh ka janari gede, pangeus si barak awewe pating kulisik. Kadenge sora nu inghak-inghakan beki lila beki tarik antuk namah jejeritan.
Nu kaparengan lilir asa kageingkeun tuluy carengkat bari luak liuk. Ti unggal gowok silih tanya aya naon. Aya nu tuluy nangtung bari dangdak dengdek ngadengekeun ti lebah mana datang nasora. Aya nu kababawa gundam asa panggih jeung jejeritan dina impianana. Tungtungna kabeh kaluar galecok kawas meri nu kakarangencar ti kandangna. Sanggeus sakedapan pahibut teu puguh kakara kanyahoan nu jejeritan teh reporter Cinta Tia. Manehna nyarita ka si Buuk Panjang nu sarena dina gowok gigireunana. Si Buuk Panjang nu pangheulana nyamperkeun basa manehna jejeritan. Aya nu rek perkosa ka abdi. Pokna sanggeus laler ngajeritna inghak-inghakan bari leungeunna uyup ayap kana kasur. Ieu lancingan lepet teu aya ieu, aduh ka mananya. Si Buuk Panjang milu neangan dodongkoan dina rayem-rayem kaayaan di jero gowok. Nu sejena ngagulung di luar lebah lelongkrang gowok nu rupek. Sawareh nyingkapkeun papiding ngelot tina lawang kawas rek lalajo nu keur ngajuru. Cangcut mah dina wadah papakean meureun nyai. Cek Tante Noni nu ngelot tina lawang. Sanes, dan nuju dianggo, ujuk-ujuk teu aya. Walon reporter Cinta Tia nu sejena ribut neangan calana jero kapanggih-kapanggih geus aya di luar kaidek kudu ngagulung. Kudu diseuseut heula yeuh kotor nyanak deui we tina wadah pakean. Si Buuk Panjang ngabeber-beber calana ku Tungtung Ramo. Cacak mun caang mah buah bakal kaciri ledugna. Atos atuh bi isin kadeket. Reporter Cinta Tia gentak ngajewang calana nu bieu kaidek dibebeskeun kana keresek. Cacak mun caang bakal kaciri beungeutna bareureman. Basa nu ngagimbung meh teu sabar hayang nyaho kana eta kajadian. Reporter Cinta Tia kalakah gesat-gesut make baju deui. Geus kitu diuk dina kasur bari nyusutan panonna ku tonggong leungeun. Cek pangakuanana, saenggeus dahar teh manehna mah tuluy gogoleran da teu kuat capek. Eukeur mah meh 2 jam deui nangtung di dapur masak sakitu reana. Manehna mah urang kota, tuman sare di tempat merenah, waktu ngagole dina kasur teuas teh mani asa ngarumas pisan. Meunang setengah jam kalahkah guling gasahan, ngoprot kesang saawak-awak, padahal panon mah geus berat pisan ku pitunduheun. Kabiasaanana sare bari buligir hese dipiceun. Manehna tuluy ucul-ucul ukur make kutang jeung calana jero. Geus kitu mah kakara bisa sare, awakna dituruban ku samping ipis ngarah teu ngaliglag teuing. Basa awakna karasa aya nu nindihan, manehna teu nyaho wayah kumaha-kumahana, lir ka babawa ngimpi. Rek ngajerit hesena ker, alabatan ku eureup-eureup, eungap we nu puguh mah da beungeutna aya nu ngarungkup ku samping. Manehna adu glajer, eta jalma nu nindihan tuluy kaluar rusuhan. Sidik bade perkosa. Manehna uyup ayap kana toket. Pokna. Naon sih? Naon eta teh? Naon? Nyata naon sih toket teh? Si rambut panjang mani kerung, tapi tuluy ungeuk-ungeukan basa reporter Cinta Tia nuduhkeun ku curugna. Saha mangkelukna nya dina kaayaan kieu make boga nafsu hayang ngagadabah. Awewe nu ngelot ti lawang kakarot tuluy recok jeung papada baturna kabeh ge percaya kana omongan reporter Cinta Tia. Sanajan memehna aya nu ngira-ngira meureun reporter Cinta Tia ngalindur tama. Maklum manehna mah teu biasa cicing di tempat nu rupek. Ngan calana jero nu ujug-ujug aya di luar bisa dipake bukti yen aya jelema asup ka gowok reporter Cinta Tia. Sakumaha ngalindurna oge ya teu mungkin atuh nyai reporter ngalaan calananya tuluy dialungkeun kaluarnya. Ceuk Tante Noni. Maranehna beuki yakin basa salah sahiji pangeussi gowok nambahan keterangan. Laras tah tadi teh memeh nyi reporter jejeritan teh aya nu ngajorelat manawi teh anu bade kacai we teh kiat kahampangan. Pokna
Antukna kabeh awewe nyaring. Taya nu niat sare deui, lir papada ngarasa yang di eta rohangan mimiti teu aman. Barang nini enting ngadenge eta beja, henteu ngahariring cara sasari, ieu mah ngagurubug kawas munding ka asupan gaang. Manehna tuluy lempang rarampeolan, mapai-mapai lolongkrang gowok bari awong-awongan nyarekan kaum lalaki. Sakur kecap nu kasar kaluar tina bibirna, awakna ngadeg-deg lain memeueusan. Tuluy dicareklan ku sawatara awewe bisi kumaha onam. Iya, nini ente siga nu kasurupan, cek awewe demplon. Ngaharewas ka baturna tuluy diharewaskeun deui kana sajena. Bi Isah tuturubun tina gowokna, nyekela leungeun dudunganana bari ngopah ngapeh sabisa-bisa. Teu aneh nini ente mah, unggal meunang beja aya awewe nu digadabah teh sok terus ngagerebeg ieu. Cek Bi Isah kana sajena. Pasihan cai herang we, kaget amang deui, enggak. Di barak sejen sawatara lalaki pating kulisik, basa ngadenge nu saheng di barak awewe. Nupang heulana nyaring teh Ustad Sukri, ngumpulkeun heula pangacian, tuluy ngageuingkeun wasare di gowok kencaeunana. Tuluy pageuing-geuing, nu keur membeujeunna nikmat ngimpi ngorejat saharita, nu keur tibra nunda heula sora kerekna. Pating kurumuy ti sagowok-gowokna tuluy silih tanya bari ngadedengekeun nu pahibut keneh di barak awewe. Ucup kadek ngahurungkeun lampu, atuh meh kabeh pating kereceum serabeun. Kaum lalaki, karumpul, ye aya nu genting pisan. Si buuk panjang gegerowan ti lebah lapak sawala. Tekung silila pating kurunyung. Dariuk ngajajar, sawareh bari nundutan kawas hayang nuluykeun sesa tunduh nu boyar ka beribinan. Aya naon ieu teh? Polisi nu ti kamari jempling wae meni curing hak ngadenge ributan mah. Bari nanya teh leungeunna uyup ayap kana cangkeng, kabiasaan mariksa pestol can leungit, padahal sidik ti barang sup kadinya ge teu mabawa senjata. Si buuk panjang ngagarawan reporter Cinta Tia. Kurunyung nyampeurkeun, dituturkeun ku sajena. Brak diuk bari panona barintit keneh. Barabat nyaritakeun nu bieu kajadian. Sawatara lalaki bijil napsuna. Milu teungeunah tayohna mah. Dina situasi nu sakieu sauyunanana aya keneh nu boga lampah culika. Saha atuh mangkelukna? Sok, ngaku. Asep jitu nangtung bari kekerot. Sorot panona lir hayang nyaliksik yen eta jelema nu asop kagowok reporter Cinta Tia teh aya dina eta ngariungan. Leungeunna ti papreket neang tonjokeun. Dieu kala jitu. Urang rengsekeun sacara hukum. Cek polisi tuluy ngalieuk ka reporter Cinta Tia. Nyai, eta nu nindihan teh geus ngagadabah atawa akakara arek? Duka. Kedah diteang heula atuh. Walona bari semu malaweung. Sawatara lalaki tuluy ting arakai nyipta-nyipta kumaha neanganana. Tapi buru-buru ngerusak beungeut. Ya maksud teh eta sugan aya nu karasa nyeri teu? Polisi nanya deui. Ieu panangan. Seueur keneh. Ti palitek basa abdi ngagaurinjal. Wah, atuh acander atuh. Ari nu nyerina ukur leungeun mah. Polisi tuluy ngareret ka Ustad Sukri, lir nu menta tinimbangan tina jihad agama. Ustad Sukri ngahulang heula sakedapan. Nyusun entep seureuna kecap. Teu beda ti kabiasaanana upama maneh narek nyari tahreupeun Bustami. Ti barang dikerem tug nepi ka saah kieu nya. Urang teh asa geus jadi dulur. Ngan nya kitu dina herangna cai teu weleh aya kikiruh. Sahingga aya bae nu daek heureuy teu reureuh. Padahal urang geus papada kayid, rek ngawangun kating triman. Sok aya namanya urang bada mikeun nya, di lebah mana eta kikiruh teh. Tapi ulah nepi ka goreng sangka. Komo boga kacuriga bari taya bukti mah. Cek Ustad Sukri. Nu sejena unggut-unggutan tuluy milu mikiran kikiruh. Nya eta mah ukur aya dua kemungkinan, Ustad. Cek polisi. Mun teh mah sakabeh
Nu aya di dieu geus katepaan si pating sabalakana nya tang tu jalama nu asup ka anggonnya reporter teh bakal babari ka panggihna. Nya, sok da. Nya kuluna mah ayeuna ge manehna geus ngaku kana kasalahanana. Ya, dewek mah yakin. Urusan eta mah teu bisa ditahan-tahan, ya teu bisa. Teu beda ti 5 poe ka tukang basa Asep jitu ujug-ujug hayang nyimpang ka kantor polisi. Mun taya keneh nu ngaku hartina di antara urang-urang aya nu jadi mata-mata. Nyok. Manehna saanyana mah teu kurang naon tapi milik asup ka dieu. Eta jalma api-api katepaan atawa aparat salah newak. Nu teu kuat kieu milu ka kerem. Gitu. Di antara orang-orang aya nu kieu. Kumaha ya? Jumlahna bisa 1, 2, 8 atawa buah kabehanana. Hah? Ucup kadek Mairan. Ih, kayak Kang Aririet geuning Mang Ucup mah. Ari nu kadua naon Papu sok tuluikeun. Si Buuk panjang nanya. Nu kaduana? Aya nu asup ka dieu sabot sararea sare. Jolna ti luareun ieu gedong. Muka heula panto, tuluy ke katayepan. Walon polisi. Nu sejena mimiti wani nyarita nepikeun pangira sakatepina. Kamungkinan nu kadua aya jalma ti luareun gedong nu asup ka barak mimiti disarieuhkeun. Cek pamikir maranehna, satibra-tibrana nu sare dina kayaan sakitu simpena piraku taya nu kagareuwahkeun ku sora nu mukakeun panto. Teu kabeh pangeus barak ge boga kabiasaan sare siga bangke. Tang tu aya nu di antarana nu babari lilir mun ngadenge nu bari bin. Atuh sanggeus kaluar ti gowok reporter Cinta Tia eta jelema merlukeun waktu keur lumpat nutupkeun panto ngunci deui ti luar. Sajempling-jemplingna nu nutupkeun panto bari rusuh teh geuning gebrugna mah bakal anggar kadenge. Nya kacinek kanu keur ngariung aya jalma nu nyumput buni dinu caang asup ka barak meyuni kaum bola kasontang. Padahal paripolahna mah teu beda ti jalma-jalma di luareun barak. Nepi ka subuh taya nu ngaku antukna silih tetep binarung rasa curiga. Reporter Cinta Tia geus puguheun. Panona ngulincer ka sakur nu diuk. Greget hayang nyaho beungeut mana nu tadi nindihan awakna. Penting isuk, urang mimitian ngaronda we. Yeuh, jeun jadwalna. Cek nu kamari usul nyieun jadwal kamar mandi. Ayeuna mah diheueuhan ku sararea papada satuju. Nu tumiba ka reporter Cinta Tia lir jadi panggeuing ka sadarea yen di eta barak mimiti teu aman. Pating haruleng salila-lila teu puguh dagoaneun. Ustad Sukri tuluy ngukuprak nitah kacai di luar geus kadenge sora adzan subuh. Bari ngalang laeung adzan teh ti koro lebe unang asa nyelek keneh. Cacak mun aya nu nyuluran mah maneh narek milih diuk di juru tajuk bari ngadaguan nu komat. Dina kaayaan kitu karasa pisan ku manehna. Sorana teh asa beuki rebek, katurug-turug pangeras sora di eta tajuk ngrebek ku kakolotan. Sajeroning adzan teh make boga pikiran, yen urang lembur lain hudang ku panggero, tapi ku hiji pananya, ieu saha nu adzan goreng-goreng teuing. Cara sasari, sanggeus adzan teh manehna diuk heula, ngadagoan sugan kawenehan anu daek jadi makmum atawa imam. Geus cangkeul ka karanang tung cong salat. Kakara ge ngucap takbir lebe unang ngadenge aya nu lempang asup ka tajuk tuluy ngamakmum. Wah, ieu gogoda ceuk pikirna ye. Lantaran manehna jadi panasaran hayang nyaho saha-sahana. Tina sora dehemna asa wanoh. Sanggeus aweh salam beuki yakin yen nu datang teh santana. Mereka imah tadi nama. Ngan apan wayah kieu mah sok aya di tajuk. Nya dijuk-juk we ka dieu. Cek santana. Bieu pisan cenah Gayatri nelepon bari ceurik. Menta tulung pedah indung bapana ti kamari teu kaluar ti kamar. Diketrokan pantona taya nu nembalan. Rek dibuka da puguh dikunci ti jero.
tayangan kampangan gitu. Lebih unang kalah nanya nu lain-lain. Di imah batur mah unggal kamar make toilet atuh. Manasina di lemur urang usum keneh cubluk. Walon santana bari ngajak indit ayeuna keneh. Lebih unang anggur ngahulang. Tuluy nyarita yen moal bisa ayeuna kajaba mun engke bebeurang. Nya dewek rek indit ti heula atuh. Omatnya engke beurang kudu nyusul ka ditu nang. Omong santana bari gesat-gesut keluar ti tajuk. Lebih unang ge cengkat lempang alon muru imahna ninggalkeun tajuk nu kacaturkeun rek direhab tapi geus 3 kali ganti presiden anger keneh kitu. Harunya tajuk nanya para wargi netizen sadayana. Memeh hanjat ka imah, lebih unang ngoreleng heula ka pipir, ceplas ninggas tangkal combrang ditek-tek saukuran siku. Bus ka dapur, combrang tuluy dibebek ku puhu kampak diwadahan kana piring seng. Palupuh ngereket basa manehna ngalengkah ka patengahan. Budakna ngagoler deket kursi, sare dina amparan kasur leutik, ngagojod di rungkup simbut. Lebih unang nyamperkeun heula budak, nu keur ngaguhar ditetep meni leleb. Can nyahoeun nu genjleung di lembur cek pikirna, sapopoe gawena sakola, ulin jeung lalajo TV. Budak umur 8 tahun, awewe, keureut beungeutna meni nyeples pisan indungna. Lebih unang muru kamar, kasampak Nyi Idah keur nyileuk bari di bulan simbut. Cek urang cecehan nyai, ngarah teu nyungkap teuing ye. Lebih unang diuk dina ranjang, kop kana combrang beunang mangababak, tuluy dicecehkeun kana tarang jeung embun-embunan pamajikanana. Kudu diubaran ka puskesmas atuh nyai, bisi katutuluyan. Abdi mah moal keluar ti imah, rek di kamar wae, ngagugu kana kahayang akang. Walon Nyi Idah. Lebih unang bati ngaheruk, bingung kudua ku tilu, manehna moal poho kana kajadian kamari basa Nyi Idah ngadadak robah parangina. Kila-kila yen pamajikanana katepaan wabah sabalakana geus eces pisan. Manehna tuluy nelepon santana menta bong-bolongan, cek sobatna mending dikirim wae ka Balai Sagala. Nyi Idah ge henteu baha deui, daekeun indit asal meunang idin ti salakina. Malah henteu kudu dititah, Nyi Idah tuluy kurah koreh, neangan tergos jeung lamak keur nutupan biwir, da kitu ilaharna nu rek dikirim ka Balai Sagala mah. Lebih unang beki marojengja hatena ngarakacak, asa teu tega kudu misahkeun pamajikan ti salaki jeung ti anakna. Batan eta wabah liar kanulian lebih unang lah-lahan nungtun Nyi Idah rek dianterkeun ka Cikawening. Tapi manehna reuwas liwat saking basa nyabak leungeun pamajikanana karasa nyongkab ka bina-bina. Tergosna dilaan deui breh beungeut Nyi Idah mani sepa panon celong. Dicabak tarangna mani ngaheab. Lebih unang tuluy ngahulang beuki teu tega nganterkeun Nyi Idah dina kaayaan kitu. Leheung mun tuluy cager, kumaha mun kata terusan. Di Balai Sagala mah can puguh aya nu ngurus jeung nalingakeun. Antukna manehna neuteup Nyi Idah dipencrong salila-lila nepi ka gilig kajeun teuing katepaan batan ngakaya pamajikan sorangan. Mun teh mah kudu asup ka Balai Sagala, nya urang bebarengan we. Pokna Nyi Idah tuluy dikaleng dibawa ka pangkeng dug sinasare. Nya we tuluy ngagibrig, awakna beuki nyongkab sidik kaserang panas tiris. Lebih unang ikhtiar sabisa-bisa ngincit ka warung beli ubar, tuluy nyieun teh manis, leos deui ka dapur ngeurihkeun beas kana panci rek nyieun bubur, geus kitu diuk maturan pamajikanana. Maju ka peuting, Nyi Idah kalahkah ngalempreh, bajuna jibrug ku kesang. Renghapna bangun nu eungap, boro-boro hayangeun dahar, engap ge semuh nu ripuh pisan. Para wargi netizen sadayana, rupina carios dongeng Sunda sabalakana karya Dadan Sutisna cag dugi ka dieu heula. Kumaha terasna eta nasib kaum Balaka Sontang sareng nasib Desa Sukawening. Mangga teras manco di Capruk Radionet
dina konten Dongeng Sunda. Mugi-mugi aya manfaat sareng hikmah anu tiasa dicanak ku para wargi netizen sadayana. Nada dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalepatan. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.